Sah sih eta. Boga imah teh nya. Ya. Mang. Wah, esa ieu. Di dieu jelema. Ari, ieu teh saha amang teh? Naon? Ari amang teh saha? Saha amang? Mang kudu nyaho. Oh nya kudu nyaho. Ngaran sah ngaran. Lamun batur kan nanyakeun itu saha sih? Itu si anu gitu. Oh nya. Heeh. Ku saha sih ngaran teh? Amet. Oh, Amet. Berarti ngaran teh Amet. Heeh. Ari amang di mana? Emang kudu nyaho keneh wae. Heuh, kudunya Kan ambe nyaho itu saha? Mang Amet orang mana? Orang dinya mana di gitu. mana gitu. Orang Kulon. Orang Kulon. Oh, Mang Amet orang Kulon. Geuning di dieu nya. Mang teu boga imah. Aya di ditu. Ari bapak saha bapak? Oh, manita lete. Saha bapak teh? Mang Cusmin. Cusmin. Nya. Berarti Mang Amet anak Mang Cusmin. Mang Amet anak Mang Cusmin. Heeh. Mang Jusmin anak Mang Amet. Salah. Oh, Salah oge hayu wae. Mang Amet anak Mang Cusmin. Sugana mun mau ka kolotna urang anterkeun. Tah lamun emak saha emak? Oh, emak. Heeh. Mak saya ganti. Emak Ceu Edo. Cedo. Tapi angger ngejok keneh. Angger. Oh, berarti ieu teh Amet, anak Mang Cusmin, mana Cedo. Berarti Cek Edo anak Mang Jusmin. Ye. Salah oge hayu wae. Nah, ayeuna urang rek nanya. Nanya non. Nanya naon, Mang? Boga rokok henteu. Oh, aya ngarokok amang. Heeh. Ngomong atuh. Berang urang can ngarokok. Bere bae, bere bae. Aya ieu rokok mah. Mudun delang mudun. Korekna boga teu? Eueuh. Itu modal bisa. Ya tuh ya Nah, mati gelo. Bohong aing. Bisa di dieu nya. Oh, Nuhun nya. nya nya. Lamun wau mah orang anterkeun. Ya. Ya, amang teh kieu gara-gara naon? Mun teh lieur, Ieu frustasi, pikiran hirup. Biasa jelema miskin, putus cinta ongkoh, stres. Tapi wing teu ngarugikeun batur, wing mah. Loba anu gelo anu ngarugikeun batur. Anu gelo kekuasaan, anu gelo jabatan, saha nu rugi rakyat. Ingat kieu ge teu ngarugikeun batur. Ya hari amang geus dahar encan, Mang. Can, Ane geus dahar can. wah, urang ngencan. Bisa wah urang ge bogo encan. Ndar geudeung ah. dan terek mere. Ih, moal Mang. Terus ya ngomong-ngomong amang arek di dieu wae, Mang. Tuh. Ini mah kieu we luntang lantung ieu mah. Itu ya non mau bisa mau pindah kemana teh dia bisa ngaganggu kan dia benghar Sing naon careka. cari kanan Nya di dieu teh loba rupa-rupa ayah aya. emperan lah Salah ngaganggu nya. Ya, ieu. Boga imam. Naon. udah bilang ke batur Kayaknya ya orang tiara tuh nya. Ya, mantap sia. Emang nu geula boga salah naon ka bapak?
Sanan mang. Kayak kilo lain. Suhu geus lagi. Nya kemana meureun? Gila dah wana.